teh misalkan orang yang terbiasa tuh nya kemudian pada anu ngasilkeun duit misalkan namun cek batur mana Allah enos 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 anu naon model iklan ke naon gitu ta anu buka pabrik baju pabrik dahareun namanya memang diberi duit ku membuka itu nanti Halo doanya. halo dosen kan ya berarti kan ngomongin enos lain halo do Cuma kayaknya nyanyian konten anu gitu diajar aja lah di dia di kemana ya aja. jadi dia konten biasa ngan beda konten lah ya nama dan misalkan bagi warung ya warung neng tak kulinya tuh di kontenkeun gitu jadi sangkan batur teh bareuli ka dieu lain urusan garis diteuna warungna lain cenah jadi anu batur teh harapan aya warung di dieu bareuli ka dari dieu bisa teh Ya. sok cobaan tak diapina misalkan kamera begitu itu kamera sih misalkan ulin kayak gitu ya kamera di Motor dinya itu motor wing. misalkan di begitu kamera ya kan di dinya di kamera mana yang konten kemana ya Wing di kamera. nah Coba tuh. misal di titik kamera di dinya teh keur ngiklankeun warung ieu tuh nah ini diiklankeun kumaha carana sangkan jelema teh bareuli ka dari ieu sok teh sok coba kalau anak kan gitu tak itu kamera gitu sok ngomong Ya. Wing ke di warung pojok. ye iklankeun cenah ngajak kelut Eta si eta nolongna ya. keur eta teh mah ulah dianggap kan dina teh keur ngiklankeun atuh mau ge marah ka dia iklankeun kitu mau ngajak kelut kitu nya mah kan cek urang ge tujuanana teh si jelema teh bareuli ka dari ieu Sok atuh madeli. ngomong ka ditu Warung pojok nah tuh tadi menyediakan berbagai macam makanan. lah misalnya mie kopi non dari kerupuk ciki sok sebutkan Nah eta nu bieun. ku dirinya sebutkan balikan deui Oh balikan deui. sok Siapa? dimiti Aku aya. si eta itu warung dahareun wah ya paku atuh Bukan ya cuma aya mah. Cuma enos paku. kan oke eta masalah pa dia keur warung pojok ieu heula Toko besi kan eta belakangnya kan. diajar heula warung ieu lamun ieu hasil oke misalkan anu ngonang urangnya wah cenah alus si aher jeung si ulan cenah iklanna alus eta aya toko besi urang tah iklankeun paku katanya bisa gitu Loba pelangganan ya eta mah. Toko besi anu di jalan. apa eta mah oke sugan aya nama ieu heula warung ieu heula Men aya kan. apa di material mah masih semen aya paku Ya. di dieu mah eueuh tah ayeuna teh ieu heula cobaan yang diajar Udah mau bisa diajar kan mau di semen mah langsung. mau sudah nu semen diajar nyieun iklanna air ngarti teh Ya. nya sok Semen. semen warung pojok lain semen warung ieu lain semen Warung semen di warung dia mah kan. cek saya semen Dia mah dahareun atuh. pan aing ngomong gitu aing semen mah di ke material anu itu Di ditu semen mah. pan urang ngobrol gitu aing mah ieu heula warung pojok heula Itu dia mah makanan. Kalawati.
sok kada ieu aduh arek ngopi aya wifi gratis gratis maya. Tengah naon lah, bayar, sok bae. Bari ngopi, Heeh. bari chattingan, mun payu eta ge. Bari Facebookan bisa, bari TikTokan bisa, bari payu bisa pokona mah. Ya kita lihat. Wah, ini datang nah gitu kan. Lu diiklankeun teh warung na dahareuna, lain eta na. Cek urang tadi teh seblak aya tuh, seblak. Mie, nya, kopi, terus non ciki nu karep itu, eta nu diiklankeun teh. Ada cici. Nggak bisa, teh. Salah milik jelema. Salah milik jelema. Nah, ngadon cerik teh. Cerik wae lagi gitu cerik sama. Suku naon? Oh jualan suku di dia mah. Dahareun pernah geus nyebut tadi dahareun. Lamun semen jeung paku di ditu di material. Urang kumaha urang ngabejaan mana teh. Harang rese pisan, aku bisa. Ayeuna dicarekan kitu ceurik sia mah. Suku sakoon suku. Syukur aing katincak. Dan urusan jeung urang. Oh, ngomong atuh. Ada sih tengah berjalan pulang dah. Tengah berjalan lah dah. Bisa di sini. Itu tuh siapa yang ngambil? Soalnya di dia.